Carita isuk ieu mah uing teh nyen es krim. Assalamualaikum para besti-besti, kumaha dararamang uing teh keur ngaguing heula ieu es krim tah model kieu penampakanana. Bisi aya nu arek PO sok atuh silahkan. Moal mahal-mahal di uing mah da murah we 2000-an anu cup leutik teh geuninganan. Beres ku uing di mixer ayeuna ku uing arek dicitak da kusabab cup anu leutik biasa teh neangan tadi ka unggal warung eueuh kararosong jadi ayeuna mah nyen heula we anu dicolokan kieu tah. Sarua ieu ge 2000-an, mana ieu teh cetakanana teh ukur saeutik kur aya salosieun bari nu hiji mah geus songhek deui. Ieu teh masih keneh aya 2 rasa deui encan di mixer. Edek di mixer kabeh ayeuna ku uing teh eueuh tempatna. Aya cetakanana ieu pan kudu pilih genti kudu nungguan ieu beku heula. Jadi ayeuna mah nyen heula we ieu nu sarasa. Tong poho ampih-ampihkeun eta cocolokna. Bari cocolokna teh bararutut diararipis jadi kudu 2 ieu teh. Terus we ampihkeun cocolokna teh kaberes ayeuna mah. Paning tuh beres oge nyen es krim tah ieu teh singkat kata geus beurang uing teh geus mandi geus balik ti pasar geus neangan deui eta cup masih keneh teu manggih. Jadi ayeuna mah uing arek ngagolungan heula ieu. Naon ieu teh ngaranna teh pisang coklat lain tadi teh uing teh geus meuli tah eta kulit lumpiahna. Ayeuna mah pisah-pisahkeun heula kulit lumpiahna biar mereka teh tidak saling menempel, saling gararancet kitu tah. Tadi dia we dina prat ieu tah nu bikin cangkeu bujur ngagulunganana pokona mah gulungan we ti kaberes ieu teh. Piscok uing mah sarua gulunganana siga gulungan risol ame sarua pan siga adik kakak jeung risol. Cuman anu ngabedakeun teh meureun dina rasa hungkul beres we uing teh ngagulungan naon ieu teh ngaranna teh piscok. Beres uing teh ngagulungan piscok ayeuna mah arek mukaan ieu naon ngaranna teh jagong. Uing teh tadi meuli jagong di pasar meuni kabita da ieu mah jagongna anyar panen pan. Meuni mahal di dieu mah jagong oge hijina teh 5.000 beres mah dipesekan urang kumbah piceunan buluna ulah cenah rarempel arek dikulugkeun ku uing ayeuna. Beres mah dikumbah ku uing teh nya si jagongna urang caian we. Geus dicaian mah uing arek ngahurungkeun heula komporna ieu dihandap. Tuh ieu teh kompor teh can diganti urut tadi masak ngagoreng lauk tongkol mun babeledugan meuni kararotor. Tah singkat kata ieu si jagong uing teh geus asak we ning tuh tah kieu penampakanna teh piraku teu kabita hayu besti urang nyemil heula urang gagayem heula urang belewekkeun. Atos heula nya hatur nuhun tos nonton video uing.